hayang jajan naon atuh can bisa lempang. Cacannya Pak. Engke heula can bisa lempang ujang lamun bisa lempang. Engke rek cacarek kanan ku bapak teh nya. Teh Kang. Heuh cacarek kanan ke lamun ujang encus bisa lempang nya. Jang encus teh bisa lempang ye. Engke teh bapak rek cacarek kanan. Arek ditaplokon ku teh ke bawah tarangna. Gitu. Heuh so nang tunggal lah. Ayo. Kade. Aing boga budak teh kelekna boha seperti kieu tara di pandian. Naon di hareusia teh? Hah, Apaan ya? heuh digandog di ubaran ka Cito. Ka ditu. Ayo, naik. Heuh ke heula samping lagi cenah asupkeun ka sia. Burugul aing boga budak teh. Goblok ah. Ayo gendong. Gendong. Aduh. Ada. Naon? Aduh galak-galak teh ieu boga budak teh. Aing gelepong teh aing katongong di gebung. Tuludur ieu budak teh. Naon? Aing sia ngagebug tonggong aing kunaon? Hah? Kagencet. Kagencet ieu rada. Hah? Mata kelalaunan sia teh daekna. Jadi we bogaan sia kagencet gitu mah katonggong. Nya. Hayu daek kelalaunan. Ah, dasar aing boga budak teh. Aing ke bawah, bapak ada ngagandong anak. Aduh, tanda burung ieu budak. Keheula. Habis kan cepat. Hah? Habis mana? Naon? Habis mana habis? Upi ajak mana? Arek diajak ka Cito, ame bisa lempang sia teh can bisa lempang. Sia teh buru-buru teh sia. Dikaseleun aing jah. Ayo cepat. Eta tuh tadi ngebugonana sia teh lalaun nya kalau teh si sopap. Anjir. Ada burung juga anak aing dorongkeun goblok. Alan, please. Ieu sia teh dewara ku aing ke sita sopan ka kolot teh. Lain sia aing air gagana sia dilusukeun. Modar aing ku sia tuh. Aya wae aing boga budak teh ah. Pak Pis. Naon? Upi cacat Pak. Upi. Engke cager heula. Kalah. Aduh. Cicing heula cek aing joget cicing. Burung teh boga budak teh burung. Cicing heula. Eta si diadu jeung naon sia tadi ngegel anak kucing. Hah? Pis. Lagi. Popis. Pipis. Ayo ganong di buah. Buit manten yuk. Dong, cepat. Dong. Aduh, saya aing boga budak teh. Aing didegelkeun goblok. Aing pernah ku sakieu pageuna ngaganong sia teh. Ih, sing sopan jadi anak teh. Untuk kadekut-dekut hulu kolot doraka. Ini kudat. Ai sia ieu ngaganjel naon gede-gede teh ngotongong aing. Ya, upi saya. Lihat. Hah? Lihat. Aing ngaganjel ku dituur goblok. Pak Pis mau punya lagi apa? Kenapa? Sunapan tuh aya. Karena burung ieu hulu kolot tegul-tegul keur goblok. Aing boga budak teh. Setuju. Aduh. Cicing heula. Parebar we. Yeuh, awak sia teh ngelombok ka naon. Berat-berat teuing. Pak Pis, Pak. Hah? Pipis. Pipis. Aduh, haneut kata ngong aing di kieu dia budak rada burung. Aduh. Sia ngelembok jengkol lain. Hah? Iya bau jengkol. Sia saha teh jengkol ka sia. Kan otak. Hah? Otak pun boleh. Aduh, aing budak-budak teh goblok ge wae. Geula jauh kene. Aing ge. Aing pusing aing budak teh. Arek diri bawa berobat teh. Cicing heula, kumaha di dagoan heula. Cicing. Ada aing modar ge. Aduh, karunya teh ieu aing digejreskeun. Aduh, udang. Aduh. Karunya teuing. Aduh. Kenapa itu digejret. Aduh. Ampun aing budak teh. Aduh, curudur. Teu sopan padahal mah di warah teh. Ku kolot teh sita sopan.
Nakalin luar biasa. Jeung jorokna cicing heula sia teh ka mana air kagolan itu. Assalamualaikum Cito. Ce, minta tolong Ce. Entos yang gandong budak teh teu bisa leumpang. Umur nama deh ngurak keneh kakarek uga 70 tahun. Hai tong ngomong wae itu budak digolerkeun di ditu budakna. Coba budakna. Entong mana-mana buka kacapan nona maka dulu. Ayo wae ini teh. Tuh cicing. Sia naon susulumputan kieu sia kos monyet. Goblok susulumputan. Ngajedog heula engke dubar sila bisa lempang. Kita bisa lempang. Ieu Ce. Aduh. Teh itu rek ngubaran sia. Tak sanggup melihatnya kalau tidak pakai kacamata. Melihat anak itu. Ayo. Burem. Aduh. Betapa sakitnya sama kayak orang tua. Anak sendiri dihina-hina sama orang lain. Begini sih itu jadinya. Naon siapa piluan goblok? Nyarinya dong. Kepala. Aing tarik ting, cos. Karunya aing ngedegukeun hulu siap dibotak. Cek buru beta tolong cek. Ya ulah bah. Iyo ngaranna. Cincus mah. Iya budak ieu teh naon anu dirasana. Tadi mah kieu ce. Keur awal mah budak ieu teh kitu. Anu ngatur bobo teh indung jeung bapana teh ieu budak ieu. Macam diatur ku Cincus teh ieu. Bapak bobona di belah dieu cenah. Tama di belah Encus di belah dieu. Ieu Encus cenah gitu. Ieu bapak, ieu Encus ieu emak. Dihijikeun bapak Encus emak. Cicing ngajangnya sing sabarnya. Sing sabar. Aduh, sopan siap modal goblok. Ayo teh. Mending teh mau 7 rupa apa podol. Udah kurang asam ieu mah tadina balina. Kita dibumbuan ieu mah. Apa itu? Sia ngahejeun entut ngajakeun, entut we. Cicing ieu kumaha Ce yang bisa lempang deui Ce? Engke oce itu arek di eta ambil cicing heula. Baik ubaran. Arek bodaran anak aing rek ubaran anak aing teh. Ayo bodar anak aing toh. Aduh, itu bodar. Toh bodar anak aing toh. Tuh akit. Akit. Toh. Aduh, toh. Toh di bodol si akit cenah. Akit. Aduh, tadi. Iya kumaha Ce? Cicing cus. Cicing ules. Hah? Tulang geus. Geus ules dua ieu budak. Tulang kolot ieu mah. Murah kene umurna mah Ce. Murah kene. Sok kumaha carana supaya bisa lempang ieu budak? Abu Jahal sampe na euy. Aing gak kareng neledegun gua kieu anjing. Modal dua ya anak aing. Tuh modal dua anjing. Anjir. Ce. Ieu modal Ce. Aduh kurna bojengkol anjing. Aduh tuh bolos dua ya anak aing. Cus, kumaha karasana Cus ayeuna Cus? budak ku aing. Ce, bisa dites teh bisa lempang mah. Bisa. Mudah-mudahan we. Yakin? Mudah-mudahan tambah. Anjir. Mudah-mudahannya Cusnya. Cus teh mau ngatur di emak mun bobo teh. Mun bisa mapah teh kieu teh.
mual encut, mual bapak encus emak, bapak encus emak bari ngarapan teh lagi nanti gitu dari belakang mah kitu nya adat nanti. Ieu bapak cenah ieu encus ieu emak. Dihijikeun ku encus teh. Jang mana bapak ieu emak ieu encus. Bapak encus emak, bapak encus emak. Ya. Sok. Ieu. Arek cari kanan da mun bisa lempang ieu budak karek ditaplok teh kebo teh kebo. Dodo. Hei Cus, diajar lempang Cus, diajar. Alhamdulillah sih itu modal ada kayak